Kang, Kang, Hah? daripada ngomenu kitu mah cipang manas-manaskeun sangu weh. Urang teh tos leuweung tos ngarah suluh geura. Rek mancing. Aku masalah mancing-mancingna atuh. Aya meur aya waktuna mancing mah pang manas-manaskeun sangu we urang capek. Balik capek teh. Atuh kumaha. Gitu mah kitu suruhna. Beres manaskeun sangu teh? Beres. Mana geuning di dapur eueuh? Tuh, Nyi. Ya Allah, ya Rabbi. Kang, Kunaon? lain kitu konsepna, Kang. Pan cari panaskeun. Heueuh da lain ditah dipoekeun, Kang. Urang mah titah manaskeun teh dina hau, Kang, lain dipoekeun. Panaskeun, Nyi. Eta teh mah dipoekeun, Kang. Lain dipanaskeun. Dasar gua ge panas. Heueuh lain ku masalah panas meureun jadi garing ieu mah, Kang, garing ujung-ujungna teh. Urang mah ditah kana hau, Kang, kana hau. Pamanaskeun sangu teh kana hau, ngan ieu mah ngomenu kieu hayo geura. Atuh tadi ngomongna panaskeun dina hau kitu. Heueuh da meureun piraku kudu dibejaan, Kang. Da ayeuna mah lain panas eta garing kalahkeunana oge. Kumaha? Ieuh, daang we sangu garing tah kadinya. Menang manaskeun sangu garing kop dahar urang rek nyangu deui gae tah bari jeung useup tah. Dagang mah Asa bodoh ah.